Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade nganadom kitab Al-Qul Banen versi Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan nyundakeun akhlakul banin, namu sakadar ngalihkeun pamugi dimanfaatkeun. Hei sadaya murang kali anjeun kudu sae mana, nyumponan akhlak karimah malar dipirido Allah. Ibu Rama sadayana ningali pada bingahna, tatangga pada resepna ketut sadaya jalmina. Murang kali sadayana tebihan alak awona, Ibu Rama teu cocokna sumawon Gusti Allahna. Ciri murang kali sopan. Ciri murang kali sopan, Ibu Rama dihormatan, nyakitunu mafatahan oge sareng rerencangan. Saluhureun diajenan nyaakanu sahandapeun, komo kanu alit pisan dedehna lain lumayan. Leres dina kasauran tawadhu kepada insan, sabar kanu milaraan akhlak nutara lawanan. Kabatur tara adoan dimana kerasa sauran, tara narikan soanten komo mun guru mayunan. Ciri murang kali nu teu sopan. Murang kali nu teu sopan, taya pisan pangajenan ka Ibu Rama teu sopan, oge kanu mafatahan. Kasaluhureun ngalunjak, kasahanda peun ngaledek, saurna bohong teh sidik, lamun seuri sok ngagagag. Gawena osok nyarekan, komo lamun kaluhuran, ngomongna teh kasar pisan, gawena papaseaan. Kabatur osok guguyon, alakna takabur pisan, teu eraku kagorengan, kana papatah ngalawan. Wajib kemurang kali memelihara kasopanan ti alit keneh. Riwayat Ahmad tengatkan, murang kali anu sopan, ramana teh nya pisan naroskeun mun teu kahartoseun. Kajantenan hiji dinten kalakuan goreng pisan, ret ningali tatangkalan ngan hanjakal bengkung pisan. Jang Ahmad enggal naroskeun, mamakai sae pisan, naon nu jadi lantaran ieu kai bengkung pisan. Ramana teh ngawaleran
kebon mata ngalempengkeun ta ieu teh picontoheun kangge amat pendidikan nyaeta mun murang kali masalit henteu soleh geus gede mah beki susah moal beunang ku papatah urang ngaletih tauhid ka budak. Aduh ujang anu mulya anjeun sing gede percaya Allah ngadamel salira data dina mata aya Allah ngabentuk rupana kasalira teh kasepna oge kanyai gelisna mere panoncura lekna anjeun bisa titinggalan kana damelan pangeran oleh Allah ngalengkepan ku cepil dua di anjeun salira nguping soanten anu sae anu awon sareng dipasihan lisan ngobrolna capek tang pisan nya kitu deui panangan sami paparin pangeran kabutuhan orang anjeun ku panangan kacumponan dihandap dua sampean. Oge dipasihan sehat jasmani rohani sehat nah hatena nyimpen rahmat ibu ramanu dihormat syukuran kana nikmatna nurut kana parentana jauhan cegahanana agungkeun makhluk mulyana malaikat jeung mursalin anbiya jeung sholihin beurang peuting ulah bosen ameh mulya ceuk pangeran mun Allah tos mika cinta ka diri salira nyata Allah nambihan rahmatna dipiresep ku jalmina Allah ngaraksa salira ti jalma nu sok milara Allah masihan rizqina tanpa perhitunganana.